Jadi kasab teh naon cenah? Pembantuna asistena takdir. Dugi kakeun ulama nguningakeun pamani takoda anal asbaba tu'thiru bahwa kafirun. Sakali deui pamani takoda anal asbaba tu'thiru bahwa kafirun. Jalmi nu nekadkeun ngayakinkeun ku hate nu sagemlengna bahwa asbab itu aya tapakna. Asbab itu kumaha disebutna? Ta asbab itu berpotensi. Asbab itu aya pengaruhna, mangka eta jalmi kafir. Jadi mun jalmi nekadkeun bahwa rezeki ieu tina dagang eta teh ceuk menurut ulama ahli batin mah kafir tah patekadanana. Kafir teh jalmi teh can bener teh tekadna. Mangkaning urang mah sok kitu nya. Ka budak oge sok ada kadang ari urang sisi mah cing atuh maneh teh ya. Tong siga bapa maneh teh jung ka itu ngaji siga batur ge tuh ngaraji mah jadi ajengan loba nu ngamplokan teh komo bulan Rajab jeung bulan Mulud mah tah eta ngadidik teh bener eta teh ka anak geura sakola atuh maneh teh tuh tingali pan batur ge boga ijazah mah sia teh gampang di tanggapi geuningan ari ngalamar usaha ge kitu eta teh ngadidik kafir ka budak sareresna mah hartosnya lain ulah sakola lain ulah ngaji ngeun urang sing sae nancepkeun niat murang kali ngadidik hate murang kali kuna kumaha tuh jangjung geura ngaji kanggo naon mah ngaji teh supaya yakin ka Allah jangjung sakola keur naon mah sakola meh lebih mantep yakinna ka Allah ilmu agama aya maneh teh ilmu umum aya tah kitu Pak Guru kedahna mah ngeun upami teu kitu nyalepat teh ya kacau bahasana kuduna urang kitunya ganti ayeuna ka murang kali teh jangjung ngaji maneh sing digakeun yakin ka Gusti Allah sabab moal aya jalmi nu pangbagia-bagiana jangkin di akhirat iwati jalma nu yakin ka Gusti Allah kitu jangjung sakola maneh teh meh naon mah ameh maneh teh lengkap keyakinan teh nya ceuk agama dalil maneh bisa Al-Qur'an bisa ngartikeun hadis bisa ngartikeun oge maneh teh aya ilmu pengetahuan umumna tah kitu. Jadi sakola ge supados naon? Supados yakin ka Allah, ngaji ge supados yakin ka Gusti. Ta eta sareresna mah. Lain sakola hayang ijazah. Lain ngaji hayang jadi ajengan, gagal atuh eta. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Mun jalma nekadkeun bahwa asbab itu aya tapakna dalam artian tapak itu bisa mempengaruhi, maka eta teh kafir. Dina patekadanana nah hatena gitu urang teh menikakeun sia lamun teu ngoreh mah nya mun teu ngarah mah sia teh moal ngarih gini sok kitu nya sok aya nu kitu maneh teh lamun teu ngakal mah moal ngakeul sia rek daharan ti mana sia teh usaha mah kitu pan rata-ratana leres teh tah ucapan kitu teh lain ucapan jalma nu mukmin ceuk ahli batin mah tapi ucapan jalma nu teu eling ka Gusti Allah hiji tah nu kadua wa mani taqada anal asbabat ta tu'athiru bikuwatin ja'alallah fiha fawa fasikun jalma nekadkeun sagemleng-gemla tur ngayakinkeun bahwa asbab usaha teh eta teh memberikeun dampak dengan kekuatan nu jadikeun ku Gusti Allah eta disebut fasik nya jalmi nekadkeun bahwa usaha ieu teh aya mangpaatna bisa ngadatangkeun rezeki tapi ku Allah didatangkeun rezeki na mah contoh tong dina asbab atuh meh gampang jalmi nekadkeun bahwa peso teh bisa ngaraheutan kunaon ku kekuatan Allah nu aya dina peso kitu seuneu teh matak panas kunaon teh seuneu panas teh ku kakuatan Allah nu aya dina seuneu mangka eta pasek nu kitu teh dosa hartosna teh kunaon atuh seuneu
Bisa panas teh kusaha? Ku Gusti Allah we. Ngan urang sok naon katipu urang ku adat kebiasaan nya. Kaduruk ku seuneu pantes eta seuneu. Henteu. Nabi Ibrahim makalahkeun tiis diduruk ku seuneu teh. Berarti henteu setiap seuneu panas. Panas teh kunaon? Ditakdirkeun ku Gusti Allah. Kartos teh ya. Kadenya sing paham. Nu salajengna wa mani taqoda anal asbaba la tu'athiru wal mu'thir huwallah wahdah lakin mata wujidatil musabab bahwa jahilun. Mun jalma nekadkeun asbab memberikan efek wa mu'athir wallah tapi anu ieu nama Allah. Asbab sebagai syariatna anu ngahasilkeun nama Allah ngan ceuk manehna mata wujidatil musabab mun aya nu jadi sebab pasti aya musabab. Itu pantes we kaduruk teh da aya seuneu kah nekad kitu pantes we kaduruk teh da aya seuneu mun eueuh seuneu mah moal kaduruk henteu kitu buktina mah henteu kitu kada ieu nya ieu rada jero meusan nya gitu. Mun jalma nekadkeun bahwa seuneu teh eta teh matak ngaduruk tapi ceuk manehna nu ngadurukkeun mah Gusti Allah ngan di mana aya seuneu nya di mana kaduruk pasti aya seuneu padahal mah kaduruk teh ku Allah we seuneu mah sebagai asbabna tah itu nu kitu bodoh wa man taqoda anal asbab la tu'athiru wal mu'thir huwallahu wahdah wa wujudus sabab la yaljamu wujudal musabab bahwa muwahhid lamun jalmi nekadkeun bahwa sabab itu henteu memberikan tuasir itu napakan aya tapakna gitu. Wa muasir huwallah tapi anu ngadurukna mah tadi teh ya lain seuneuna tapi kehendak Gusti Allah ngan wujudus sabab la yaljamu wujudul musabab tapi di mana wujud seuneu henteu ngajurung kudu kaduruk da aya seuneu tapi teu ngaduruk leres teu aya seuneu tapi henteu panas nya aya seuneu henteu setiap seuneu panas da aya seuneu anu henteu panas dicontohan ku Allah keur ngagambarkeun ieu teh Kangjeng Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu brus kana seuneu kumaha karaos ku Nabi Ibrahim tiisnya. Nah berarti seuneu panas teh kunaon kehendak Gusti kadurukna teh kehendak Gusti Allah raheutna oge kehendak Gusti Allah. Jadi sadayana ge Allah salian ti Allah teu aya urang miskin ku Allah dimiskinkeun kunaon Allah teh tega ngamiskinkeun urang sanes tapi Allah rek nandakeun bahwa ka eta hambana bahwa Allah anu maha gagah abrug-abrugan jalmi hayang beunghar tapi ku Allah ditakdirkeun jadi miskin mata kurang sing loba syukur we ka Allah. Alhamdulillah Gusti abdi mah murang kalih sabaraha hiji kamodalan sing eueuh syukur gitu. Alhamdulillah Gusti abdi mah balatak istri ge tapi alhamdulillah masih kene barang tuang bahkan abdi mah Gusti acis ge aya di bank beberapa juta jiba di bumi oge candina barang tuh kuda syukur we tah upami syukur kitu mah ku Allah engkin bakal dipageuhan rezeki nu aya dipangnarikeun rezeki nu can aya. Jadi tong nanyakeun urang mah geus ditakdirin ku Allah kieu mah entong syukuran we tong ningali kana leutikna nikmat tapi kudu ningali kanu pemberina nikmat tong ningali kana nikmatna. Batur mah gaduh mobil ai urang bogaduh sepeda tong ningali mobil jeung sepedahna tapi ningalina kanu masihanana sanu masihanana Allah ta eta we syukuran namun urang ningali kana kaonna mah ningali kana fisikna batur gaduh mobil urang gaduh sepeda pasti iri atuh ngan ku ulama ahli tasawuf henteu kitu sadayana ge takdir Gusti sing nu anu bagean sepeda abrug-abrugan hayang ka bagean mobil da moal bisa ditakdirkeun ku Allah mah bahkan boga mobil ge hayang boga sepeda susah teu ditakdirkeun ku Gusti Allah mah entos we lah bisi lieur mah syukur we agengkeun ka Gusti Allah.